Dukung terus channel Yanscribe ku like, subscribe, serta tombol lonceng notifikasi supados langkung semangat ngadamel video wayangna. Pamitos 20.000 subscriber bakal aya giveaway si cepot. Pamitos 200.000 subscribe bakal giveaway wayang golek satriaan di tiap sasi akhir bulan. Hayu urang ngamumule budaya Sunda khususna wayang golek ku ngamajengkeun ieu channel. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung siang menjelang sore, hari ini Abah akan saur sudan mah ngada saran saya ke wargi-wargi Abah ngada saran teh ngangge isamu tak kangge kanu pada belajar ya diusahakan ngangge isamu terus hasilnya saya hilap ka Pak Haji Tatang. Salam Pak Haji Tatang, kumaha damang. Oke, saparantos reng saya ke Pak Haji. Pesanan Pak Haji teh can ka damokeun ye. Terus kangge ka kesepuhan Ciamis Kang Cecep, kumaha Kang Cecep, teraskeun ngadamel wayang teh atuh. Ka
kanu tebih paramli anu di Batam kayak sarantos eta anggoana teh can sumping. Iya kang anu belajar ngecat ya ke dalang Ucen nu di Sukabumi. Tah pami bade ngadasaran ku Isamu. Pian di Garut pian. Sok eta satriana bereskeun. Abah hoyong ninggal hasilna kumaha. Tuh, alhamdulillah beres. Ieu kantun ngantosan 10 menit deui engke saparantosan di dasaran tos kering terus diamplas deui ku amplas anu langkung lemes. Tuh, iya kerja. Ka eta ka pengrajin wayang anu di Padalarang. Dadan Moker eta selami eta teu aya kabar berita. Saurna HP-na reksak saurna teh. Aya gatotna ya. Ka Pak Asep anu di aya di Bogor di Cilengsi. Ieu wayangna nuju di dasaran Pak Asep. Salam ke Wildan, aya di Bogor Wildan. Kumaha damang Wildan. Terus ke anak bandel teh Perdi. Mah Perdi damang Perdi. Oh, eta selaminya teu daya kontak kita dalang Atet di Cimalaka. Kumaha Kang Atet? Sareng eta dalang cilik anu ti Sumedang oge sami teh. Kang Duduk, kumaha Kang Duduk? Ngadalangna kumaha ayeuna? Terus abdi asa kaemutan abah teh tah ka dalang cilik anu di Kopo Sayati. Pelanggan setia. Terus lami teu ngagaleun wayang kamana wae. Namina mah hilap deui eta teh lah. Saha. Ke sobat abah ya nu di Setrasari ya kumaha ya. Halo kamari mah sepet penak ya.
Oh Kang Asep jadi bade ngeureuh deui yuk sasarangan lah jeung Abah ya di dieu di Cicalengka. Pamit teu aya kai ka dieu we dongkap seueur kai mah. Hilap ke orang Tasikmalaya ya lah kumaha ya Kang Jaja Cilok Lockdown ya. Kamari meni henteu mampir ya. Padahal kamari teh ka Banten pas dugi Cileunyi ya orang mampir hilap saurang teh. Rusuh menuju seueur job kan. Kang Deni, kumaha Kang Deni tanu di Pasir Jati. Ini nanti produksi kurung. Alhamdulillah beres ngadasaran kantun ngantosan garing ke saparantos di dasaran kieu kantun di cat bodas maintennya paratos di cat bodas nembe di warna tah ieu tos kieu teh kada diamplas deui ya Kang Dalang Ucen paratos kieu tah di amplas deui nembe di bodasan. Oh, Paramli ya Rai Raka ya. Ketut ke Capurwa ya. Antar Japurwa sami. Oh, teh hilap salam ke anu di Jawa Timur. Mas Ismoyo. Apa kabar Mas Ismoyo? Gimana tuh channelnya? Wayang karakternya gimana? Ini mau dibuatin lagi nih. Nah, mungkin hari ini Abah sampai di sini dulu ya. Ini baru ngedasaran. Nanti setelah di dasaran mungkin nanti dicat putih. Hari ini mungkin cukup sekian dulu. Nanti lain kali disambung lagi. Ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.